Salam. Iya, ayo juragan yang pengen. Di kebon. Orang ka dieu we. Rek naon emang? Iya, biasalah kamari tetap mobil orang. Ka kebon we lah. Soalnya Assalamualaikum, juragan. Waalaikumsalam. Lain aya naonan? Juragan. Kurang tadi ka imah neangan. Lain aya naon? Da tuh perlu setik mah. Lain mana nyaho urang aya di dieu cik sa. Tempo kono jempol kuku. Aduh, kurang katempo aya di kebon. Wae mana. Geus juga dieu. Ngeunahan nih santai ya. Juragan. Lainan serius mana kok nyaho posisi urang sih di dieu cik saha? Tadi ka imah, urang uluk salam, terus aya jelema saurang keur nguseup di empang. Mere nyaho tuh juragana di kebon gitu. Urang karek nilai eta jelema nu tadi keur nguseup di empang, nu mere nyaho urang maneh di kebon di juragan. Eta saha gitu. Oh eta pegawai anyar nan. Aya meureun 3 poe mah. Lain keur ieu ka mana? Tebalan nan buku. Karaspon we. Ieu teu baralik deui 1 M urang. Emang ngomong-ngomong eta nu anyar orang mana? Ngomong sama orang mana orang Cipacing cina lin yang apa dah pamajikan orang nu nyawa status buguna mah Si Pacing daerah mana? Karek adenge lembur si Pacing. teu nyaho urang teu nyaho sih Cipacing mana ujung geruk meureun teh pokona nu jelas pamajikan urang teh nyawa status eta pegawai anyar mah geus lah lain nan ngomong aya naon nya ieu Eta perlu beh ka juragan gede ge urang ngahaja neangan pung. oh perlu naon Eta kemarin ta mobil saminggu depak kurang can setor kan aya atuh setor mobil kan saminggueun. oh lain ngomong-ngomong eta mobilna masih ngeunaheun di tarikna bawana Ayeungan mangeunaan ta mobil geus 2 poe eta kemarin mas rada karasa kapas kupling nang rada tripping. Mana mah kudu ada antet wae nan ai bahan-bahan picilakeun mah dibawa heula lah ka bengkel Pan kudu make ieu juragan duitna kumaha tuh. Ih mana wakas setoran pake heula we duit nu aya mah kudu mikirin setoran Pan can ngeunahan can bebeja heula mah. aya jeung urang mah gampang ai orang milik deh tartor alapatan pancuran duit tinggal nandean Percaya sih ke juragan mah. bukan kieu nan ai milik mah gitu kan lah berputar lah kadang-kadang duit aya ti urang weuh ti maneh kadang-kadang duit mah dah weuh ti maneh aya ti urang Aya nu di nyawa atuh. Atuh bae bagianna tuh. lainan kieu ai mobil anu ai geus aya nu diangruh mah mendingan ya duit cekel heula di setoran bawa we ta mobil ke bengkel ke maneh tinggal nyeun bona beak bara duit gitu Oh gitu kan pan urang aya bahasa kieu mas bebeja heula kieu mah tuh meureun di toko teh duit nganuhun ieu kayak meureun mobil dibawa ku urang ka bengkel. lain eta nan ai ngomong-ngomong narik rame teu Ai narik sih udah nariknya atuh rame komun di pasar teh jelema urang kan nggak ge rame di pasar di mana-mana ge pasar mah. ngaco tuh di pasar mah di pasar balanja ngaco maneh lain ieu nu naik mobil Oh atuh aya bae ngan tadina urang mah meureun seueuh hirup di jalan lah jadi kan lain saeutik jelema nu wauh gitu kan sal naik ka bener wauh cilem naik nu wauh cilem wae kumaha tuh juragan. tuh urang hitung amal we ting dengan mana yang amal papiu urang Terus sih menang teh. Ayeuna manan sing sabar we usaha ieu ngeukeunnan we dengan teh neangan jalan pi duiteun mani bak kupis ai can kapan jeung lobangna mah Ieu da tuh alhamdulillah ieu juragan pada kepercaya nyekel mobil atau imah nuhun geus jalan usaha ya gitu. Dan ngomong tadi mame kade kan ngusuk tadi mah tapi nyelelaukna mah teh geudeung semejeuna tadi endogeun. oh lain masalah kitu deh nan hiji urang teu kaur kadua deh nya sorangan urang ndegeun lele mah Kunaon kitu? lain masalah ngurusanana niku malah ngurus sorangan onam eta pan megarnya sorangan lele mah ribuan ayeuna kerebuan urang pan nyen akte kelahiranna mana eta nyen ribu ge Nah, ngarang wae. Lala di mana nyeuna akte juragan, bisa bae juragan.
Kita ngomong juragan empang nu gegireun imah mah garing eta panek blak jukut apa kumaha eta? Katanya hal eta nan empang anu sa empang eta mah. Kos nu aya ieu teh kos nu aya pirusan. Kamari sa empang eta lauk garering. Laju nama orang ngadadak penting-penting digiringkeun urang ka IGD. Tinggal cenah ayeuna pamajikan urang ngomong-ngomong mah aya jadwal ngebesuk cenah. Ngarang wae di mana aya lauk ke rumah sakit. Lah, da tuh mana mah ngobrol kudu serius-serius amat. Terenya kolot nan, serius-serius ting mah. Eta juragan dulur ngomong-ngomong hang motor second. Ya nu miring meureun hargana gitu. Duh, manullah miring-miring nan, kayak jongklok deh. Serius ieu mah maksudna nu harga tilu ka handap gitu, lemah teuing. Angke insyaallah mun eta make kurang dikabaran ke aktifkeun wewe ana supaya kajile barangna motorna kitu. Urang ge tah sadar kasaha deui maneh ngumah ilen ka urang mah. Tahun neueuh urang ngumaha wayahna we gitu. Angke insyaallah ke kurang dikabaran. Ngomong seberang di juragan ya urang. Balik ke laturnya orang Ngaco mana tam maka jam ganten temen-temen jam balik wae. Kira-kira. seberang ya maksud orang aya produk meeting deh orang gak izin mulainya. Oh. Eta mah aya masalah duit mah. Duit setoran mah pakai lawe jeung ngomean motor. Siap. Jeung ngomean mobil maksud urang. Mah nuhun ya nya dibawa ya duit ya bawa di jeung ke bengkelnya. Nuhun udahannya. Heeh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.